Beberes di imang unggul, sino bagian marap mbewe, mbe salima-lima. Gara-gara de atuh mitere di jarwal yo maneh teh. Tah nama marap mbe unggul, tapi ieu teh asa beak. Euy dahareuna. Hah, ieu mah kudu ngarit. Ngarit heula lelas ieu tah beakeun gede. Jih, nanya saya gitu sih mah tuh. Nanya macul-macul aing mah deuleu geus leusu yuk. Geus nyusuh samak aing mah. Junggrang macul tuh ka sawah. Aing aya nama maikeun samak tah. Saya teh urusan pegawaian tuh. Cih, nasi sok capluk si Kido mah. Awewe di titah macul kudu nama dibere duit, shopping, balanja kalah titah macul aing mah sok aneh. Kudu mau bekal atuh ka imah. Duh. Aing si Kido kalah titah macul sagala. Ah, di dieu we ieu loba jeung para embe mah. Lumayan daripada cicing di imah mah mending ngarit. Panas wae kieu kalah titah macul ai si Kido. Aing mah nah heula ieu bekal. Baru kieu. Nah, pan ieu teh sawah geus rapi di pacuana. Goblok si Kido teh kalah nitah aing bari panas wae kieu. Kudu ngagarok kitu ieu mah. Geus rapi macul sagala. Goblok si Kido nya mawa garok. Kieu ya ieu teh cicing di pedesaan teh nya angin enak ke udara sejuk tambah lotekeun loba ieu teh mantap pokona. Oh heueuh poho pan urang tarek mendetan cai nya bisi kalah kaburu datang manten salaki urang pan rek tandur. Geus lah ieu tadi pendetan ku urang najis teh usum halodo kudu mere cai ka sawah batur. Jalan teh kuat ka butut-butut teuing aing mah. Napan ieu teh geus rapih macul heuh. Titah ngagarok eueuh caian. Goblok sugan si Kido teh. Nitah aing ieu mah ngacacapeanan. Bari saat deui caina. Itu saha? Anu itu juga kermende. Saha itu ya? Cai aing saat sabeurkeun ku aing. Ya aya cangkengan kieu manggul bini sakieu ge. Duh, ieu pamajikan aing banget moal ngadaguan kitu di sawah. Geus dicaian kitu ieu sawahna. Geus dipendetan abis teu kanu batur. Ah, geus meureun. Pamajikan yang ka mana itu hari teh? Ka mana sia lai? Ulang-ulang gitu sorangan-sorangan. Poe sisi sawah. Aing mah ka dieu tan pedarek tanur ieu mah moal bini. Aing ya, aing ngangan pamajikan aing tadi teh isuk-isuk mau karung ek ngarit, can balik-balik. Aing selapar di imahuna naon, Pak? Pamajikan. Nyaho da aing tadi di galeulempangan mapai galang sawasa eueuh. Kayak atuh sugan topang di belah ditu ku aing dibejakeun tah balik. Aing da ieu sore ka ditu heula yom nganturkeun bini. Pamajikan aing suka data-datan. Jung. Tuh yuk. Ayo.
mana besar nih kayaknya lempang nanti. Wah lucu aing nyangan di balapar deh. Woi, mana ki dok? Anturan awewe aing yo, cai. Tadi itu mau caingan mawa kejo hungkul pan. Bang itu. Nah ini sih temangi pamajikan aing. Kita tadi indit ngarit can balik-balik yo nanaon di imah aing lapar. Manggian teh. Ih nyawa tuh aing teh manggian pamajikan sia nangaritna kabeh dia kitu. Pan sia teh boga embe atuh cai ngapeunci teh ya yang dengan kejo mah kabina-bina ting buat kenangan awewe. Peunci teh embe sia geura. Ya atuh embe dipencet mau jualun ke aing bulan haji. Ih, sia daripada lapar hayang madang. Geus atunya aing mah kieu yo. Anturan cai awewe aing bisi hausieun. Laju mah tuh. Tinggal apa nih? Neng? Neng? Pamajikan aing uri ka mana? Ya deh eta tahu nama sambal nama. Bari ieu binihna. Dari mana teh tuh? Coba meni haus pisan ieu. Di mana pamajikan aing ieu teh kadeuleu-deuleu euy. Tuh, geus panas ieu. Cih, nih pamajikan. Eueuh di saung. Ya kene kejuana berarti can eureun. Bacual kene kitu euy. Eureun capek. Oi, cek ulah mau percaya tuh ka sawah urang ya kalau eueuhan rek ngagarok. Tian we naon datang-datang poporong sayang ditanjak urang. Nah maneh kunaon kalau mendet ieu cai pan urang teh ngagarok butuh cai na teu kadeuleu aing ngajugrug deket sawah itu sangkilang gedena. Ngajugrug kumaha atuh ak manehna ge leutik kan sarua kos urang. Ulah sok wawanian ya ari kakolot mah ka dieu ya sia teh rasakeun teh sia teh. Dina isi kasandingan naon kayak dikalang ngabuikeun aing geus lah. Dieu goblok sia ka dieu sia. Ngalaparab geus pinuh ayeuna mah bagan balik salaki di sinangan bari bisi lapareun can diparaban ti isuk. Cih, nah itu saha nu keur etaeun di sawah. Keur parasia sampurekeun. Sia sia kasandingan naon dah. Ya, sia ayeuna. Supaya udara jadi aing. Bebaskan. Yuk main balik lagi. Yuk. Balik. Aing mah niat misahkeun ka baleup. Wala ilaha illallah ieu. Siapan ditah nagenan mendet cai apa ngumaledokan kieu. Pan heuh aing teh keur mendek cai ngan aya si Ikok di ditu teh nyaho kunaon geura si Ikok ujug-ujug nyontrungkeun urang. Si Ikok. Cenah di mana paling situ kaciri ieu. Atuh si Ikok meureun jeung si Kidona ya heuh. Geus tajung maneh balik cung bersih. Ku aing si Kidona rada ditengket. Ah tugas urang maek balik ke bebersih ya. Geus balaskan we dendam urang heuh. Gusti, teuing kos lain kolot ka haledokan. Di mana di si Kidona? Aing di najis di aing ka sawahna ge panas. Lah ngadagoan ke liwat si Kidona. Astagfirullahaladzim, ieu salaki macam naon? Hayuh behes. Woi, sia teh hudang ieu hudang. Cih. Sia nginahangeun aing mah. Datang ka saung belokan ngagarok teh sia maka lagi mandi lumpur meureun lipe heuh meureun sia mah. Lah lipe-lipe cungur sia ngeunahan di dieu hees batur mah geus capek yo ngagarok sia teh hayu we hees kalah geunan kalah awewe nu lalodokna. Jih, nah ieu sia barelok wisaha tuh ieu. Saja mana sok rebejakeun ku aing cang sampeurkeun. Sok bejakeun sangarana. Ting sahaja mana tengan anu pendek-pendek asana teh awewe nasi bojek nih, istri nasi bojek. Mepetan ieu ye sawah cai. Geus ku aing cang sampeurkeun si bojekna lah. Aing mah nya di barelok kitu cang sampeurkeun ka saungna ayeuna mah geus. Buat urang bebersih. Aing keur sudi teh ya. Aku nyahan si Kido deh. Itu si Kido. Wah. Cih, si bojek si galumpat nyampeurkeun. Lah, ku aing lawan ka jeung diadukeun. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.